Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna? Apa kabarnya? Tepang deui sareng Ibu dina video pangajaran basa Sunda anu salajengna. Bertemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran bahasa Sunda selanjutnya. Hidup pasti apal saha Ramzy, Raffi Ahmad, atau Andika Pratama. Lian ti jadi artis sinetron, maranehna oge sok jadi presenter atau MC. Hidup apal, naon sih ari pancen MC teh? Tah kukituna, ayeuna urang diajar ngeunaan ngajijeran acara. Kalian pasti tahu siapa itu Ramzy, Raffi Ahmad, atau Andika Pratama. Selain menjadi artis sinetron, mereka juga menjadi seorang presenter atau MC. Apakah kalian tahu apa saja sih tugas dari seorang MC itu? Nah, maka dari itu, sekarang kita belajar mengenai memandu sebuah acara. Pangjejer acara teh disebut nate sok rupa-rupa. Bisa pangjejer acara atau pembawa acara, panata acara atau penata acara, presenter host atau pemandu acara, atau biasa oge disebut ku master of ceremony atau MC. Naon sih pancenti pangjejer acara teh? Apa saja pekerjaan atau tugas dari seorang pembawa acara? Pangjejer acara teh miboga pancen nu ngatur jalana acara sangkan tertib tur lancar. Tugas pembawa acara adalah mengatur jalannya acara agar tertib dan lancar tentunya. Lamun urang hayang jadi seorang MC atau pangjejer acara, aya sababaraha syarat nu kudu dihontal. Nu kahiji, waruga atau fisik urang teh kudu prima, sehat, jeung kualitas suara teh kudu alus. Syarat menjadi seorang pembawa acara yang pertama adalah fisik yang harus sehat dan kualitas suara juga harus baik. Nu kadua, batin atau psikis kudu kukuh, percaya diri, tanggung jawab, humoris. Tah eta teh sangkan bisa ngahirupkeun suasana acara teh leuwih rame. Yang kedua, batin kita harus kuat, percaya diri, tanggung jawab, dan tentunya humoris agar bisa membawa suasana pada acara itu lebih ramai dan juga lebih hidup. Nu katilu, paham kana etika jeung tata krama atau sopan santun. Tah, urang teh itu mangrupa syarat nu penting, yaitu paham pada etika dan tata krama atau sopan santun. Nu kaopat, boga pangaweruh jeung wawasan anu lega tur jembar. Sabab dina acara teh urang bisa panggih jeung sababaraha jalma. Bukituna urang teh kudu boga wawasan anu luas. Syarat yang keempat, karena dalam sebuah acara itu tentunya kita pasti akan bertemu dengan bermacam-macam orang dari mana saja. Maka dari itu kita harus mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas. Syarat kelima, adeg pangadeg urang teh kudu ngayakinkeun tur bisa dipercaya. Sangkan eta, sangkan acara teh bisa leuwih hirup jeung rame. Sikap kita harus bisa meyakinkan dan dapat dipercaya.
Ayeuna aya sababaraha tata krama nalika jadi panata acara. Nu kahiji, basa anu dipake teh kudu direka sing merenah, jadi ulah kaku. Tata krama menjadi seorang penata acara atau pembawa acara. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan itu harus dibuat semenarik mungkin agar tidak kaku. Nu kadua, make pakaian nu sopan atau nu luyu jeung acara. Tah, memakai pakaian yang sopan dan sesuai dengan acara. Jadi urang teh kudu apal acara naon nu urang bakal jadi MC teh, tahu kituna urang kudu ngaluyukeun pakaian. Nu katilu, ulah loba teuing maca naskah. Sabab eta teh hal anu nyieun bosen suasanana. Ukituna urang teh ulah loba teuing maca sabab eta teh teu menarik. Yang ketiga, kita itu jangan terlalu banyak membaca naskah sebab itu adalah hal yang membosankan. Nu kaopat, suara teh kudu bedas. Suara kita harus jelas, apalagi jika suasananya ramai. Yang kelima, ngaruntuykeun acara nuyu jeung nu geus ditangtukeun. Mengatur acara sesuai dengan yang sudah ditentukan. Samemeh urang jadi panggijer acara teh aya sababaraha hal nu kudu disiapkeun. Nu kahiji, neuleuman tujuan tina kagiatan atau acara nu rek urang bawa. Sebelum kita menjadi penata acara, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Di antaranya, memahami tujuan dari kegiatan yang akan kita bawa. Kedua, wawanohan jeung nu boga acara atau panitia. Mengenal terlebih dahulu siapa yang mempunyai acara atau panitia dari acara tersebut. Katilu, nitenan atau survei situasi, kondisi, jeung kaayaan. Memahami situasi, kondisi, dan juga keadaan pada acara tersebut. Kaopat, rukun gawe jeung panitia sejen. Juga penting. Yang keempat adalah bekerja sama dengan panitia lain pada acara tersebut. Kelima, mulai prakna nyusun acara. Mulai menyusun acara yang akan kita bawa.